Kudu sinenggi kandha Purwantara. Luwih wiwitan darah iku kraton. Kraton punika tiyang wejajar kukukaning cariyos purwane Kang Jenowida. Anyariosaken kang wonten selebet ing kedatun praja Alengkapura. Mahaprabu Rahwana Yaka Samuka sawaglagya sinewaka pagelaran dipunadhep dening ingkang putra Raden Megananda utawi Raden Indraji. Miwah para santana praja sedaya samya pada hebat berbayaksa mangga kersan. Lir kembang terkunjung sampun merah batukan sampun tanane panjang sininggi sabda uninga sabda uninga wala pakti dening asih iya dening asih ngasih aja keterawan ulang-ulang remian ingkang sesangka iya kumayar mangrenggak rumining aku makin tanpa sing ngalap ingkang umah lirmas muruping langit iya muruping langit tekian sarwa manik cawinya sinawang saksa sekaruni nesu puji tekian iya sarwa manik iya mangga ujarih ki pangringkitan Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka lajeng we kersana jigra-jigra denira mananda. Ya. Imrajit dan anak kalma kita daya mewajib bupati para santana praja bagia sata kahawatmu tampani pembagi kula no unjuk sumangayu putra dalam ngaturatan sembah pangabukti kau unjuk sani pidang paduka dalam ama iya aku terima pembagi hawatmu Raden Indraji. Ay syukur bakti aku menjangan ay sajapana tieta maneh pada maklum ayan kiwari urang kermaja ngadu tarung perang ragot bito tama jeung balatna Sirama Wijaya ayan nurutkan sejarah peperangan tiba heula tuk nepikeun ka ayeuna setiap timbul perang salilana pihak Alengka aya dina kaunggulana timbalan leres kaulan mana komo ayeuna kaula geus ngajeng laku senapati anu gagasan nyata paman Pati Prahasta dinasti balat Sirama Wijaya modar binas iya
Adina kituna ayeuna kula kuat menta beja aku makayaan di gelanggang payudan suela kiri Indrajit. Wah, amun kapi unjukan jeung Rama. Ya. Nu tingali alam cudum kumut bangun ngiring sedih ku gugurna hiji pahlawan aku di medan laga ama. Dedengian ama aya pahlawan nu gugur saha Indrajit. Sadaya-daya paman Patih Prahasta teh parantos perlayang masih pati ku prajurit Pancawati anu jenengan anila ama. Aduh tengah teingan Indrajit amat tebet asa ngimpi bari nyari asa guna mangsa berang hati amat jangan caya terpercaya piraku paman Prahasta nu sakti pilih tanding gagah daya lawan nepikeun ka pisa pelaya Raden. Dawuh di mana laras amat sok sageui hidup teh ngarti kapan paman Prahasta teh andalan amat kapercayaan amat sasat jadi tulang tongong amat jeung nagara. Aduh tobat paingan teuing aya babasan umur gagaduhan bana sasampeurang tapi lamun beragagas paturai jeung nyawa tutup umurna tamat riwayatna tobat Indrajit. Aku mau petana Indrajit dawuh ti mana ulah alit manah Kang Jirama pahlawan alengka teh sanes mung Eyang Prahasta bae nanging putra dalam ge pahlawan andalan amat katu tegara sangem dikintun kametan ngarang ai ya ulah Raden ulah lamun hidup paju kamedan perang jika pisan aman geus beakeun pahlawan deung namun sakin dan kintana pahlawan anu kena majeng kamedan perang ama ya ai ama inget ayeuna ama masing kana boga dulur sakandung patut turun hulu nyaeta Kumbakarna ayeuna gasik ini ka Gunung Bakarna geura hudangkeun paman hidup urang datang ka karaton ku amaret dititah maju ka Medan iya Indrajit ke Gunung Gokarna ini lagi ke pami putu dan kau tekanung pengestu Raden pamit pulang ayo paman Ratu yang ini kita kutunjuk semua iya Kati kang mobil kawi gancang na kang Cilerina kantos winur setikawi segera datang mau kocapa kacarius dimumunggang Gunung Gokarna narbah lengkop anu manjang Pangeran Kumbakarna nuju laos kulem nangnya Kumbakarna sanes mengukur kulem saya tosna nuju tapa brata medasihing dewata malar tiasa nyumponai syarat utama dihirup di martabat watanan tabi Islami katong ka Prabdali pemeratet Indrajit ieu paman togok tinggali paman Raden Kumbakarna anu dan nyepi diri kata pangi sasaira ngilari jalan utami
Rawang yakin nulungan datangi Rawang yakin nulungan yakin nulungan wah wah tinggal iku sampean Paman Dogo lho dawuh timalan Gusti geus lain jadi rahasia deui yen upama Paman Kumbakarna perantos kulem sok hese dihudang-hudang ari kulem nate beda jeung ilaharangan nulian deui teu cukup ku sapeting dua peuting tapi ieu mah mulan malen lilana lho laras sapangandika Gusti heesna bari tetap apa Gusti lain heese kulem gitu tapi cing hayang nyawa yang aku kau larat dihudang tahu lajeng Raden Indrajit nyanak kada umakar lajeng tipun kada aduh kumar Raden kudang Raden aduh bujeng-bujeng kahudang betul musik-musik acan geuning ieu. Loh, ungkat saleutik. Ungkat perbah naonana? Loh, perbah eta anu menjulna. Si, oh. Kumaha pipeuteunana ieu Paman? Kek. Oh nya. Emang ayeuna lembemut. Naon? Cek kolot baheula lamun ngahudangkeun jelema nu kebluk sarena. Kudu dicabut buluna ulana bulu inung sukuna loh cingpek atuh ini ku sampean mangga pula tahu lajeng waya bulu inung sukuna kumakarna dicabut dadak sakala kumakarna ngagurinjal katali wah saya nu kumaha ngahudangkeun aing ayo lamun eueuh nu nyamperkeun pasti ieu gunung dirugrukeun ku kaula aduh mangke Paman aya putra dalam Paman wah indah sewu benulang sadudukan nyangakeun bobot imang teraju putra dalam perantos kumawantu ngaganggu kalimatan salirajeng Paman kaulanu Indrajit dawuh timala mane geuninga naon sababna anu matak awak maneh wani-wani ngahudangkeun Paman Indrajit dawuh timala saya Kosta putra dalam teh cunduk tipi utus datang tipi wara yen kedang ngagugakeun salirajeng Rama Paman bukan jeung Rama Prabu Rahwana kitu kaulan dek naon cenah bapak maneh teh aduh perang rongkah antawis Pancawati sareng Alengka teh Paman kiwari perantos dugikeun ka puncak pisan wewengkon demi wewengkon nu tadina kaareh ku Alengka teh kiwari perantos nungtutan dilimih ku Balad Brahmawijaya aduh tanya pelebah dieu pisan Indrajit ieu teh gara-gara kangkara murkaan bapa maneh anu matak nepikeun ka Paman nyingkah ge cul kalungguhan cag pamajikan jeung rumah tangga ge hayang nyingkahan kana tingkah laku nu mangprung tekad lampa nu sasar nu dikadalian ku bapa maneh deuh nanging Paman nah Paman bade ikhlas ngabangsa budukeun komara kalian kahormatan pancaran darah Wisrawa Paman mah teu butuh ku komara pupulasan teu kabita ku kahormatan beunang paksaan kahormatan jeung komara bapa maneh teh lain asli medal tina galeuh-galihna anu bening tapi timbul tina buah laku lampahna anu pinuh ku rarogeudu aduh ai kitu mah tetela atuh korban Kangjeng Bibi Sarpakanaka miwah Kangjeng Eyang Prahasta teh yang guna hah didingian Paman teh Paman Prahasta mati nemeng di kamari kaula nu aduh teng
Kakang Rahwana. Nah, angkara tebea penting kusurangan. Dengan ku alasan Dewi Sinta nu diculik sampai nepikeun kanimulkeun perang Kruta. Paman Pati Prahasta jadi korban. Aduh tuban. Indra jika paksa ayeuna paman teh kudu daek uluk yen kana kahayangna bapa maneh. Indraji. Ayu ayeuna Raden urang juk-juk kraton Alengka hingga sandika kaula. Abas lampada Pangeran Kumbakara kaireng datang Raden Indraji. Jauh-jauh Kraton Alengka. Kakang Rahwana mangge. Raden Kumbakarna madani Raden Indraji Ratu Kepidamanti Sedabade negeri Alengka dirga Jakarta Prabu Rahwana Kantosan Kang Kuda Indraji Kuminang Seraya Bentos wilur siting kawis sigira dateng ingkang kabilang. Gunung Kelir anu ngajingjing minangka pahadang cerita tawis ngagentos carius. urang mulan ngoyang katukan nyarios kenu ayat di salabeting Datun praja ngelengkap. Prabu Rahwana anu parantos nganti-nganti kasumpingan ingkang Rayi Kumbakar. Patanan tamai selame saprabdanipun Haria Kumbakar. Kakang yukula kang. Ai Rayi, ai gawat Rayi. Ai gawat Rayi. Singa amar watan muda di mana kaki Kang Rayi kang. Ai Rayi mana Rayi? Kakang sono, sono Rayi. Ai dia sedang tahu dah sing ada. Semangat kang. Ya 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 ya. Dihormati puja-puja, dijagani
kagiri bingahan berwata sudah bingahnya kagiri iya kagiri kawasan taning ati mira mingati mira mangayeun pura-pura wana bingah anu tayah hingana barang nampi kasumpingan ingkang rayi kumbakan lajeng we kersana dinirangan diga rayi kumbakan kakang pungah liwat saking erek kiwari kakang bisa patepung lawung pasangrok congok jeung sampean bray iya kang dalah kula ge sono mana ngatakukan cacak tu dihudangkan ku Indrajit mah wah jika moal hudang-hudang iya yang doi ieu aya pikir saeunaun anu mata kakang aya yang tersangundang ka rayi kang iya rayi abongnya sampean makawe tengane sare sapajang nepikeun katanya hong kaayaan di nagara tah dengekeun rayi ting berobotna sora pelot kagamarkeun ting golonjrangna sora pedang ting hariyangna sora panah pating suli berneangan mangsana rayi biasa na di medan perang maka desa etik prajurit tugas pada mati teka bilang balat tugas perlaya tobat rayi aduh rayi kumbakar nah hari sampean berkenah-kenasan nahan boga rasa heman kakulawan rayi kanagara nu kiwari keur meuceuna diraja deui cing atuh rayi sing eling kana wiwitan waspada kana wekasan kiwari mah bagian rayi sanggeus paman pati prahasta perlaya tinggal sampean anu kudu bela pati ka nagara tobat rayi kumaha rayi iya kehulanan kang jika nunya kakang nyarita teh tapi nyana dengan cekakang pribadi da ceka ulama loba anu teu nyana tibatan anu nyana hartina loba pisan salahna tibatan beneran iya anu bahmana salahna diri kakang rayi keka dimulai ieu perang teh gara-gara kakang maling Dewi Sinta garwana Sri Rama sakuduna ari soal awewe mah kang teu kudu kakang ngalibetkeun bala tentara jeung nagara lamun nya mah kakang ngaku lalaki langit lalanang jagat sangharupan we ku kakang sorangan izin patutunggalan antara kakang jeung Sri Rama merebutkeun Dewi Sinta kumaha kakang mah nagara sina perang barayan putan aja ai Dewi Sinta tetap dikekepan mana tanggung jawab raja nu kudu miara karaharjaan jeung katang terma nagara teh cing mana kurang ajar keparang abongnya maneh puta eueuh kagadak abongnya maneh diu polongkotan teu panjang ingetan ha bisi mana hayang nyaho timula perang teh lain kulantaran kami mertahankan pamajikan si Rama Wijaya tapi ingat kumaneh sarpakanaka adi maneh pribadi di sumpungan irung laku saha
Kapan ku si Rama Wijaya jeung si Lesmana Kakang Sobali mitra dari kami anu tetuah dosa dibinasa ku si Rama Wijaya. Oke tanya ku maneh taman sokan lu jadi kebanggaan kami diruksak diduruk ku si Anoman jurungan si Rama Wijaya kene. Nah kami kudu cicing bae ha. Nah ieu lain pasualan negara. Lebah mana kami salahna? Binatang. Kakang Rahwana, Kakang Rahwana. Duduh tuh ingkang sampean teh geuningan poekeun pamilih. Cenah eta sarpakana ka disumpungan irungna banebe mika hayang kalain babad lain tani mi bogoh karama jeung Lasmana betul nalipak mah atuh tuluy sarpakana kapupulih ka sampean yen garwa Rama ngaran Dewi Sinta ka Cidagelisna ngarajang ningangna di diri kakang teu peduli istri boga salaki teu halangan sapeda wanita aya nu boga teu dibikeun pamajikanana silikina ku kakang dipaehan nah anu kitu tangtungan Ratu Agung cenah eta si Sobali mitra dari kakang dipaehan lain urusan kakang eta mah tapi urusan Sobali jeung Sugriwata walhasil timulna peperangan ieu tetap cek anggapan kaula mah gara-gara kasarakahan sampean binatang kurang ajar kelana ulah waka ngabangsat-bangsat acan tutas kaula ngomong bukti hiji deui kan teu nginyeum ceuli teu nginyeum mata kabanungan ku kula pisan yen eyang Somali kungsi ngawawadian ka kakang supaya mulangkeun Sinta ka Rama adi urang pisan Gunawan Wibiksana najan dulur pangurana tapi cukup berbudi ngawawadianan ka kakang supaya dae mulangkeun Sinta tapi kumaha ku kakang sagala nasihat jeung sumbangan pikiran teh ku kakang teu didenge malah sabalikna Wibiksana manepikeun ka diusir ku kakang ayeuna ngahiji jeung Rama Wijaya kitu kang urang ngajar keparat nyolong bade teu cocok jeung dugaan kami ha ari sugan teh mah maneh terek saha teh kumbakarna bebela kanu jadi dulu tapi sabalik tak kalah ngececeleh ka kami sirama kumaneh digunggung diugung-ugung disakti-sakti tapi sakti kami dileleungin anak itu maneh serupa kalakai ngamang teu kalem dicai pertanda palsu hati maneh tuan Enae lamun maneh teu daek bela pati ka kami mah kami bakal maju sorangan ka medan perang aduh tobat kumakarna nah beteung teuingeun teuing tuan Pangeran Kumakarna barang ningali ingkang Raka nangis manahna teu tegda lajeng we kilig dina atina yen baris nyanggeman majeng ka medan perang kakang sanajan kumaha bae oge sampean teh dulur kaula kang ayeuna kaula rek maju ka medan laga ngayunan balad Pancawati tapi ini tak pula ke medan laga teh kang mangrupa init anu panungtungan moal bisa mulang deui ka nagara kang urang teh moal bisa panggih deui ai naon sababna rai pang sampean ngomong gitu sabab pasti nu geus nganti-nganti ajal keur ngadagoan nyaeta tuh di gelanggang payuda tobat rai ngadengena kakang marayi ulah ngaletikan hate rayi is lain ngaletikan hate kan tapi nu bener mah moal pahili jeung nu salah wong becik ketiti wong alak ketara atuh kang pileuyan kaula ayeuna rek mangkat
lajeng baik kumakarna mangkat ngajugjug ka Medan Ingalaga diraksukan ku Boeh Rarang di Kang Kalung Kemang Malati dawis pasrah kaya piluluyan kakak ngajadikeun kaula nepikeun ka di masa sawawa kaula ini ka medan perang lain dek ngabela ka angkara murkaan Brahwana tapi kaula ini ka medan perang ngalaksanakeun tugas kewajiban salaku mitra Allah itu santi somali acara-acara lampah laku akan wajib sampai dan berat Lampaipun Pangeran Kumbakarna ingkang sumadya tumindak dhateng gelanggang panyudan suwelakin sigra nira dateng kawinarni sigra nira wawingkang pecapang gentoskan cinarita tang wonten malih kejabi wonten gelanggang panyudan suwelakin Kyai Lurah Semar Badrana yang miwah pala putrana sedaya asla tinggal udawala pelayan alak arif anu nuju sami-saminya pengpancen kedang ngajak di gelanggang payudan suwelakin amuing ujang amuing cager ujang Pangis tuh amuing eta geuning Mang Jahi Mang Ana Mang Takrimaya kada dia gitu lanjak si lainnya woi sahur ku bapak cenah alah kebenaran we kakarak datang dewek tes tugas euy cager Jang Jahi Pangis tuh alah
Siapa teh nu ngeunang teh? Tak boleh. Mama. Tak boleh. Alah abah Cepat. jangan cuma pangabaktos mah diterima jangan diterima Aye. Saramang sadayana. Nangis toh kamu. Nun. Kapan kuring teh ayeuna mah tukang ngajaga jadi santara. Oh, jadi tentara. Sumuhun ngahiji sareng kompi bangsa monyet-monyet. Akan jadi kepala monyet. Hih, lain jadi kepala monyet, jadi komandana meureun. Merangatu. Bade nyangakeun semah pangabaktos Kangjeng Abah. diterima jangan diuk monyong Nuhun Kang Pegek. cicing lagi Semar ya winang no wayang agung kelir miraga sukma Semar ya winang no wayang agung kelir miraga sukma Semar kuncung pakuning Semar Badrana ya miwah pala putrana anu nuju nyepeng pancen kedah ngajaga ien digelanggang payu dan suwe lagi aduh ayah anak kujang asra jingga udah walanalakan moga silaing ulah harurui bae jang kudu waspada ulah ireg kalingeun pan urang teh keur aya dina alam perang ieu ngiringkeun Gusti Rama Wijaya kalayan baladna ti Guhakis kena anu dipimpin ku Prabu Sugriwa pikeun ngajurat ka nagara Alengka anu ayana Bapak mah kita tadi ge abdi mah ngajaga mun eta teh si dawala ngajagana bari jeung hees teh si monyong teh tah es naon make jeung hees aduh teh ditu mah meuleun palai ka angge kudunungan teh hayon bari jeung ngagogoreng kanulian ai megeus jang beut ngadon si lidak wa ka mana isi gareng kapan jagana di belah wetan si eta mamimpin kompi 0017 oh ning tuh geuning tuh ka dieu tuh oh adinda di mana kau sekarang berada ili si gareng mah nyanyi we keur ngajage kayaknya emang nyanyi oh adindaku yang tersayang bila senja mendatang ku selalu teringat padamu oh say deklamasi saya tahu mah kurangnya bisa deklamasi mah ya geraya dengekeun oh kakanaku gareng bila kau dekat denganku ku selalu mencium bau jengkol dewek bisa lah sesemasi mah naon sesemasi lain semelasi atau deklamasi heuh tah eta sisi cing kumaha dewek cing saha oh adindaku sekalian
engkau ini semua orang-orang gila. Waktu lah. Ay, kumaha ieu teh bacili gorengkeun sih. Anggur si masing carincing pageuh kancing sering pageuh iket dulu. Tadi sing awas kalawan waspada. Da eta si Gareng mula-mula nate di mana saja kapan saja sama siapa saja eta masuk bikin gara-gara gitu. Tak usah ya. Lain ya. Kemana Gareng? Naon? Tibatan silih poyokan manggur si urang silih tuker pengalaman salila urang aya di medan perang. Oke, jadilah. Cing, ari silaing malah salila perang geus sabaraha hiji maehan buta. Lamun teu salah mah geus aya kana 1 juta mah. Wah, itu rumahnya. Teu percaya? Teu percaya dewek mah. Ya Kang, atuh da gampang maehan buta mah heuh kumaha cing. Lamun nya selain geus bisa maehan buta nepikeun ka 1 juta mah. Hebat atuh euy. Cing kumaha maehanana? Gampang dicarolokan we matana. Wah, mun nya dicolok matana bae bisa pae. His, dan nu dicolokan matana oge da buta-buta nu geus parae. Ari silaing Reng. Pengalaman kuning mah hebat. Teu kabilang maehan buta mah awahing kulo balobana. Nah dikumahakeun mah Reng? Gampang maehan buta mah. Lol orang buta datang matiin. Lol orang buta datang matiin. Anu buta lolong eta mah tuh. Kudu cara dewek ai perang mah. Dewek mah kungsi papanggih jeung Prabu Rahwana segala rupa. Wah, kungsi ngabohong tara dewek mah. Ya, dewek mah kungsi perang segala jeung Rahwana. Kumaha cing dongengkeun? Hiji mangsa dewek teh ngayakeun penyelidikan ka kota Lengka. Tuluy dewek teh panggih jeung Rahwana. No da eta mah dawala. Barang Rahwana rek ngarontok ku dewek dicingcetkeun bari jeung dikait sukuna ku dewek. Blok teh labuh tah Rahwana. Heeh. Tuluy. Ku dewek tuluy dirontok, dijenggut bukna. Seresep dewek maset bedog buatan Cibatu teh euy. Barang rek diemak ku dewek, dewekna kabulu nyaring. Ngimpi atuh eta mah Mang Jahe. Bagus jan. Botenan tawis dan surat amal-amal. Alhamdulillah. Umakar maju batur. Apa? Umakar coba. Ayo dawala. Ayo. Wah, Pengatina panyeriosan dia kumakar perantos ngawitan nyerang ieun kepala guanana gagah-gagahna ieu pangeran Kumbakarna wadia balad guanara kaya nu mangga kuliah sadayanas ieun sami pademepat anu teu tiasa lumpat pasadayana ge pada mati ieun diidep ku dia balat wanara munur ada munur. Aduh dawala gawat munur dawala semangat tuna lampahanana ieu Kumbakarna anu nuju ngamuk ku Bakawi Gentos anu kacarius nyarioskeun wayah di Pasangrahan. Si Rama Wijaya miwah ingkang rai Pangeran Lasmana nuju parembagan kalian Prabu Sugriwa oge tekakankeun Pangeran Gunawan Webeixan.
Mulakan sama pengabal Sugriwa linggih rai ada Gusti sumangaya disimaki lawan bijaksana ditampi rai mangga ulang sami-sami pada berembak sami ini solia nyawalakan beberapa wawang yakin datan niraning kompanan wawang yakin yakin siwala salen pusana mangaya Rama Wijaya lajeng wae kersana aris manis lili kudu pangandikana antep lelep pinuh Widawa Bopo Mas Rai Prabu Sugriwa ugi teka kantun Pangeran Gunawan Wibiksana mangga majeng setata lenggah narujeng pun kakang Rai iyo ngaturkan semap sungkem datang salira paduka dalam Gusti sumangaya raya dalam ngaturakan semah pangabekti kaunjuk seneping dampa paduka dalam ditampi kalayan kabingahan ditampi kalayan kabingahan para raya kieu sanyana kantos reigis pada maklum yen anu teu nyana teu diduga urang tina raga ngajurag ka negara Alengka tingis nepikeun ka tapel wates nagara Alengka kiwari urang keur aya di langgang payudan suwe lagi sakedeung deui urang bakal dugi ka kota negara Alengka rayi dawuh ti mana leres sapangarika leres kaulanu ngan bae perlu kauning aku sampean sanyana anu mata kakang kekejeng peteu hayang ngajurag negara Alengka teh lain ku sinta-sinta teuing eta mah nu kadua rai tapi aya nu kahijina mah kakang teh ngeman utusan ti Maha Agung ieun kakang teh kudu ngabasmi raragedunya tangkara murkaan anu diwujudkeun ku manusia sabangsa Rahman anu geus nyosoeh keadilan nyosoeh saniskara kateuhadean rai kitu rayi laras tekapina damel Gusti mengakang uji simabima bade ngiringan sak pangersa salira paduka dalem ieu sanaos abdi Gusti anu mawi nyayagikeun mang juta-juta prajurit wanara kita ya sanes kudu bae perantos katoong ing dampa paduka Gusti teh nyata tetela manusia titisan Hyang Putra Wisnu anu nyepeng keadilan lain bakal ngabasmi kang karamurkaan tupino rayi jauh batanan tawis danu katuk kaprantane pun meratin Anoman Gusti ieu disim abdi Anoman aya naon Anoman
nyangakeun katitiwasan kaulan umbakarna parantos turun ka gelanggang payudan prajurit wanara teu aya nu mangga pulia seueur anu parantos pada mati kaulan sadaya-daya nyangakeun umat pangarsa dampa paduka dalam kagal anu mah kakang kumbakara maju leres teh kapi nu damang Gusti awan kapi unyu Gusti mengah ai kakang kumbakara mah memang tetela teu aya anu tiasa ieun ngayonan kajabit kedah ku dampa paduka dalam jadi kedah ku kaula leres teh kapi nu damang Gusti ieu Gusti awan kapi unjuk bisi mah bere majeng langkung ki payun hayu ayeuna mah urang bareng ka gelanggang payun ini sandi tambah Serius Prabu Sugriwa ngagindik ka tengah-tengah gelanggang payudan suwe lagi lajeng celuk-celuk sumar-sumar kamedian iya kumbakarna kaulah pilawanan sampeyan kebakaran peperangan tambah campur Balatan Sawati Sugriwa pilawanan kaulah ayo hadiah pulang aja kumbakarna ubuh tangguh balan kunyuk juragan onyet maju ke medan perang Allah nya bae nya Allah urang lalajo sia lain lalajo urang bantu perjuangan akang wani ngalawan kumbakarna ulu atuh kumbakarna mah alat-alat besar sia kenaya alat-alat besar kena ha ayo atuh ayo urang deketan hayu tapi ulah deket teuing ya apa tuh tong deketing dawala atau kumbakarna menang saya nu manggap mulia Larkaso Uta kawan wa
Sugriwana teh gua kiskena pilawanan kaula. Iya, kapino gawe Kumbakarna. hanya ka sampean Kumbakarna. Kaula ge nyaho yang budi sampean teh beda jeung budina. Lanjut sampean Sirahwana. Tapi hanya ka sampean ngabela ka angkara murkaan. Lanjut sampean Brahwana. Waya kadal. Sugriwa. Kaula maju ke medan perang untuk rumasa kaula rek ngabela ke angkara murkaan lanceuk kaula Rahwana. Tapi kaula maju ke medan perang tayalian Iwati melakukan tugas kewajiban. Kaula ngabela kehormatan negara. Salaku titisan getih Somali pancaran darah Nisrawa. Ihe, apa kon wani Kumbakarna? Wah, mana maju ge wani tenyo balad wanara. Mang juta-juta anu geus titines beak wawakon. Ya, Kurang ajar, awas binatang. wah ya. Mangga ieu Prabu Sugriwa lajeng we kacepeng. Yen angkengna ku Kumbakarna Tanpa budi tanpa daya lajeng we ieu Sugriwa ngaguri nyai loncatan tina tatatna kacepilna Kumbakarna lajeng tigegel dugikeun ka Sombu. Waduh, kituna lajeng we ieu Sugriwa lu pastina cepenganana Kumbakarna. lajeng barang Sugriwa bade tumiba datang lemah. Kabujeng disamar ku Raden Anoman. Ieu paman mangkai paman. Waduh, kawas nonton film dawala. Lain eta adena we juragan Surgiwa lah. Lain Surgiwa atuh Sagriwa gitu. Lain hadena we tak kaburu ku juragan Anomanya. Waya kadaya sama nih ha. Loh, dawala nenjo ka urang. Geus kapalang ayeuna mah kapalang maju ka gelanggang sok we kainya. Geningan eta aya monyet leutik-leutik teuing rupana ge beureum. Anu hiji deui mah ieu monyet teh jiga manuk belekok. Duh, ka uing ieu. Lawan we kainya. Wah, sama nih. Dewek, sa. Oh, dewek ke penjaga di dieu. Wani maneh ka kaula. Nah, maka jeung teu wani sagala rupa. Kajen teuing jangkung meh nu nyulek ka langit moal ditarajean. Awas, aet, yap, ap, ya. Ya, ap, as, awas kan, ap, ya. Sio, pintar euy. Iya, awas kan. Aet, dawala, kulayunan ieu dawala yo. Wah, Awas. Wah. Aduh. Ditiup dewek nepikeun kaluncat kieu euy jauh pisan ieu. Jauh. Manggakan tawis dangu katingali ku Pangeran Gunawan Wibiksana. Lajeng kersana cumeluk yen ka Pangeran Ramawijaya. Dah, Gusti. Anggal. Latinan ku salira sampean. Ali krayi kakang bakal maju ka medan. waya kadala. Uluh, akang Juragan Ramawijaya sareng Juragan Lesmana itu angkat ngaganuang ke tengah-tengah alun ke tengah-tengah gelanggang payudan. Oh nyalu resep eta manenyo Juragan Ramawijaya jeung Juragan Lesmana meuni jiga bebelahan terong. Nyanya jiga urangnya, nyai urang mah jiga bebelahan duren atuh. Is.
Kumbakarna kau lagi nyaho sampean maju ke medan pangperangan tetaya liang iwati rek ngabela kehormatan para luluhur sampean anjing teh titisan getih somali pancaran darah Wisrawa budi sampean teh najan wujud sampean dirupa sampean buta tapi mulia hati sampean Kumbakarna kukituna ku kaulama dianggap sampean teh hiji pahlawan anu rek ien ngalakukeun tugas kawajibanana selaku satria ginawe lakuni bertempur hayang pejah di medan sujana Kumbakarna sok diayunan ku kaula lampahna Pangeran Rama Wijaya Pangeran Rama Wijaya kalih Raden Lasmana ngagandang angkat ka medan pangperangan Gelanggang Payudan suwi lagi Rama Wijaya kai susana tatanda semacam ayanan sarang sarang Raden Kumbakarna sadaya ngayonan ka Kumbakarna pahlawan gagah perkasa prajurit nur sirit tanding lumiar panci lumawir curmancur katiakunang sekar praptanata yuda ekawan mangayu Raden Rama Wijaya kairing Raden Lasmana ien parantos tatan-tatan siap sayaga baris ngayunan Kumbakarna lajeng we kersangan dika Bupu Mas Kumbakarna sok urang pada cek sabut milang tatu roka ngadukaken meroka jiwa ngadukaken jiwa ding bener peperangan aja penting Melayu silukane sima bentala sima macan bentala banteng macan galak banting bedas dedelan-delan daya kang sumimirang kang sungkracak wajahku sifat jauh para kaya Pangeran Kumbakarna barangan ningali Raden Rama Wijaya parantos siap sayaga paris mentangken senjata berkuai dekuyi Pangeran Kumbakarna pananganana ditamprak ngeda kanu maha kawasa muga dipapari marganing pati sirna kang kapelaya aduh Rama Wijaya kaula bagja bakal mati di panangan salira sampean ayeuna jadi sabab kaula ge nyaho sampean teh manusia titisan Wisnu bagja diri kaula aduh lemah tempatku metah pililian kaula kapaksa aduh bumi kakasih pamit kaula amit mundur kaula bakal balik mulih ka Jati Mulangkasa pililian alam panyilukan ulah solo lantaran mau lempo-lempo ulah pamit lain berwih tapi nepi kana wiwit cacap kana asal pililian bumi jeung langit ayeuna kaula rek pamit
yen bakal mulang ka asal kaula. Duh, Pangeran Rama, Kula teh bunga ngerasa bagja yen kaula bakal mati dina panangan sampean. Baik graweng kangkeun. Pangeran Rama. Kumbakarna. Heug ayeuna ku kaula bakal dilaksanakeun kahayang sampean. Lajeng Pangeran Rama Wijaya ngawengkang senjata gua Wijaya. Awas Kumbakarna. Senjata Pangeran Rama Wijaya kena kana pananganana yen Kumbakarna buntung sapisan. Wah, ora kaya yen panah anu kadua nyipat kana sampeanana sahinga buntung salirana Kumbakarna gumeblu datang lemah suarana jumegur mawur. Wah, alah. Wah. Sanajan parantus daya panangan daya sampean nanging ye Kumbakarna lajeng gugulutukan majeng ka medan ninggalaga. Wayuh Pangeran Brahma. Aduh, engal Gusti, engal ku sampean geura sampurakeun. Alik rai Sampean. Dihin pinas janyar penange dihina baheula pinastina ayeuna. Mangga ieu senjata anu katilu keuna kana salirana Kumbakarna nu kantun ien mastakana gugulutukan. mangga kersana ieu Kumbakarna sasambat dateng ingkang rai. Duh, Gunawan luwih piksana kali kasep. Aduh tobat Gunawan kakang teh hayang kapangi heula. Hayang papangi heula samemeh kakang mulang kasep. Aduh Gusti. Gusti kira sampurnakeun Gusti. Jusi mabdi teh teurat ningalina teh teh ka Gusti. Wayahna sing tahan rayi. Ayeuna ku kakang bakal disampurnakeun Kumbakarna. Gunawan. Pelayang Masepati Pangeran Kumbakarna. Aduh Gusti ampun. Aduh kakang Kumbakarna. Kakang gara-gara keangkara murkaan kakang Rahwana kakang nepikeun ka kieuna kakang. Aduh wayahna rai geus kula dicengcerika. Aduh kakang dedeh teuing Kumbakarna sampean teh pahlawan. Muga-muga arwah sampean ditampi ku Maha Agung.
Yayi Pangeran Kumbakarna mulih ka jati mulang ka asalna yen pelayang Masipati carius Kumbakarna gugur dipungkas dumugi ka dieu kemang peniti semedeng mekar sinebaran lir sarta sering mongko pelawang sikutaka